sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng para mitra namung ayeuna bade ngaguar carios enggal sabada kamari Mang Jaya namatkeun dongeng ayeuna bade ngaguar carios enggal nyata hiji dongeng karangan Koswara judulna para mitra Duriat Kabawa Ajal. Doh ieu we bring wargi sadaya Duriat Kabawa Ajal. Tos kagamar we nya aya ajal-ajal kitu we duriat kitu we sadaya. Tos kagamarnya ieu dongeng judulna Duriat Kabawa Ajal kalangan Koswara. Mangga para mitra dina bagian kahiji. Manuk-manuk nu recep di sarada pate malanjing pada baturna langit lenglang taya angin alih ugur mega ipis ting surungkui kawasili udak panon poe keur mejeuna manceran cahaya jeung gogoda rencana ai panon poe manceran teh tengah dinten sapasang rumaja nu keur kalebu di sagara cinta mangsa tengah poe harita keur paduduaan silih simbeuh ku kadeudeut silih patri ku kasih dariuk luhur saung rangon tenang tumanina puguh duaannya di kebon jauh ti lebur sedengkeun pare di huma keur sedeng beuka ngampar di eta kebon anu legana karsa tungtung deuleut ceuk paribasana. Duh waas para mitra sadayanya dieu di saung rangon di huma kitu deuh paduduaan sugan mah bari jeung eta tah ieu suara suling ngagelik teh para mitra gitu. Sugana matakna mulalang maluman bulangkeun paninengan para wargi mangga. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh salajengna para wargi sadaya si Wanoja keur ngagolerin lahunan si Jajaka sedengkeun si Jajaka taya reureuhna Musa panbuk Nyi Mojang di barungkukannya taya wates wanengna ka asih estu taya leungitna asih nu abadi cenah kasebat nage asih nu taya tungtung ngajadnya maranehna geus lila aya di dinya geus lila paduduaan di saung rangon harita teh para mitra tapi bangun anu betah hoream ingkah sungkan mun kudu miang sedih mun kudu ini angin tiis ngadalingding nebak kana baruga eta sapasang rumaja estu karasana tiis nyecep tembus kana sumsum kana balu sumaramah kana tungtung pangrasa dina lorong kerang angin anu ngahilibir ngagalindang Nyi Mojang kedah carita sorana bubuh halimpu di barungku semu anu ogo kasang panutan pokna teh Kang Sukma walon si Jajaka anu ngaran Sukma bari neuteub kana beungeut si Wanoja Ebre si Wanoja oge keur seukeut neuteub soca nu herangakeun celang estu punuk pinuh ku harpan belenye harita imut kareueut naker
liweina lambel nyimojang kapunten liweina lambel nyimojang matak ngaudang ngerasa matak betahnya ningali malah eta lambay ku Cep Sukma para mitra sadaya ditutup wah sigana teh para wargi sadaya moal sigana teh moal bosen nutup lambay anu geulis semugali cek paribasan para mitra anu mulia harita para wargi sadaya atuh Yanti nyarita betah kang hirup di alam dunia duh kantenan we tu bageun cek si jajaka anu ngaran Sukma nyarita di barungku kabagjaan nu taya ingana nepi ka manehna ngahehe ngarasa kayungyun ongkoh ku kecapan nu jadi panutan dinten kamari abi kaluar sakola kang rengse badakla 3 tahun sakola di SLA kantun ngantos panggilan kamu di damel janten bari damel mung sateu acana abdi pada malahan kayong teh urang nikah heula supados tenang sareng supados jongjon we Kang Sukma oh balai sareng saat itu nikah teh ya Sukma ngajugjugan tungtung hate nyimojang api-api tumanya kitu atawa nu jentre makawas nu hayang leuwih yakin kana kaaya nu sanyana nu jadi panutanan nyimojang nu ngaran teteh lagi Yanti atawa lengkapna Yantini ngadila kasih jajaka nu ngaran Sukma panutan hatena baripokna ari engkang nya sareng engkang da panutan abdi mah engkang leres ari engkang leres atuh Kang istri mah Kang di mana tos micinta ka saurang pamegat tara lancalinci luncak mulang tara ingkar tina tali gadang tara aya istri nu elodan taya aya istri nu resep ngabagi kacinta ka pamegetlian salian ti ka panutanana upami aya oge nu kitu ciciren eta istri teh parantos lali kana kodrat ka istrianana Yanti panutan akang nu bager jungjunan akang nu matak pikayungjun lajeng naon deui Kang Yanti ngarai ngarenyu nu geulis nu manis nu satia nu sarirana jangkung ali naon deui Kang Yanti ngaheureuyan ka Sukma resep sigana ngadenge kekecapan Sukma mangsa harita nu tuhu kana piwuruk sepuh nu pinter nu rapekan nu sagala-galana wengkang bagja wireh diri engkang nu nemrah kaayaan walura sepi harti tunang kaboga dipicinta ku salira estu lir bumi sareng langit kaayaan urang salira mah putra juragan dula sareng ibu Mimi jalmi pangjugalana dibabakan peuneuh jalmi nu pada ngahormat beunghar reaketan estu pada mika ajerih pada ngajena sedang engkang jauh tanah ka langit li barat piit ngedek-ngedek pasir jog-jog neuri buah loa cecenet manikiar mun dibandingkeun antara akang sareng Nyai bumi Nyai mah gedong si gerong ngajengleng opat tingkat serang lega aya di mana-mana kebon oge lega aya di mana-mana kebon-kebon teh sedeng kaayaan akang mah harita Sukma ngarahuh lambat naker semua anu singgah panuteupna manco kanu jauhna kabat ka kalireun eta pasir labas tepi ka hiungna pasir nu aya kalireun eta kebon para mitra sadaya harita teh ceuleuy bangun nu jararauh paninengna garayam leungeun nyimojang ngagarayam naragamang kana tak-tak Sukma geus kitu teu asa-asa dicelengok ngantelkeun lamai kana pipi Sukma buanana peureum sakedapan ngarasakeun hiji kadimatan nu karanapan kumaranehanana harita red Sukma ka nyimojang nu jadi buah hate melenyeh nyimojang imut ngagelenyuh imut anu tembus kana tungtung kalbu parat kana tungtung pangrasa akang seunggah ku kajantenan nu tacan karanapan ya ngimutkeun engkang mah batan sakieu estu lain babad lain pacing lain campaka kuduna tebih tanah sareng langit upami dibandingkeun sareng kaayaan Yanti puputon kemang kadaton panyirikan Kang Sukma setiap waktu anu panutan Yanti kumaha bageut sing yakin atuh Kang kana kacinta abdi gembong moal oleng najan katebak angin topan kaliwawa sing percanten kacinta abdi mung kanggo akang kaasia abdi mung kanggo engkang aya di pamegat nu kaimpleng bakal tiasa ngabanjuri ieu waruga jeung hate ku cai kaasih iwati salira akang Kang Sukma Yanti para mitra sadaya harita teh para mitra sadaya ngadeukeutan Sukma ka angse rambut anu geulis semu seungit ngadalinding
angin-anginan estu matak seger nakeran anyar dikrimat para mitra anyar dikrimat anyar kuramas anyar dikrimat para mitra lah jantan hawa ya nanti sengit kan keangsina angin-anginan aduh iya madaina ayo serius dramatisir para wargi ayo dongeng mah didramatisir atuh mangga urang teraskeun akang percanten bageur margi karaos ku akang sabada urang tiluan tilu tahun hubungan bari teu kauninga ku tuang rama kali tuang ibu tetep langgeng abadi kahoyong mah dugi ka jagat harapan mah dugi ka balai nyungcung lajeng dugi ka nini aki lajeng dugi ka nyawa nu misahkeun mung karisi mah ayaya risi harapan teu kalaksanakeun rempan cinta teh reuntas di tengah jalan nah make nyarios kitu kan kasawang kungkang tuang rama tangtos bakal bendung tangtos bakal ewed mana seung saupami uningan kana kaayaan urang duaan alasan os hawar-hawar agang terang bire salira parantos bira rancang pikeun ditikahkeun kanu sanes eta margina nu mawi engkang sering kekepegan sering ngahuleng miupleng kanu tacan karanapan lasir emutan kang tak kumaha tuyan moanyang kang kedah nantep salira nikah kanu lian sakitun bade nikah sareng anu sanes teh kang sanes kumaha abdi mah moal kersa ditikahkeun ku nu sanes salianti ka salira engkang mah mung kang nyalira panutan abdi lahir batin teh kang janten pamaksadan pameget nu mika pale ka yati ditolak ku yati abdi mah tos nyanggem ka apa abdi mah alim ditikahkeun ka Kang Buldan sanes leres Kang Buldan masih kene wargi masih kene baraya landes bari kaayaan kaya kagungan mobil sagala da abdi mah alim kitu sangat abdi harita ka apa kali ka ibu yoge kang tangtos tuang rama kali tuang ibu penuh ka salira yanti teh kang ngaranjeunna naroskeun kieu ka abdi naroskeun kumaha sukma ngarasa penasaran hayang geuranya kana nanyakeun naon ibu ramana ning yanti nah hidup teh geus boga kabogok kitu saur aranjeunna teh sangem abdi teh parantos lajeng kumaha sukma beukita mah ngarasa penasaran paneutupna nancem ka yanti nu dangah dina lahunanana aranjeunna naroskeun nasaha kabogonya teh cenah kitu sangem abdi teh moal ka disangemkeun saha-sahana kege tangtos bakal sumping ka dieu kitu sangem abdi teh kang bagja wire salira mungka engkang nyaranekeun ka asih sareng ka cinta toskan kenan kieu mah engkang bakal nepangan tuang rama bakal nyuhunkeun diri yanti bagja pangiten yan seuk saupami urang parantos laksana laki rabi ngagayuh sagara rumah tangga bari silih pika cinta cinta nu tan wates wangenan cinta nu suci cinta nu agung cinta nu urang duaan kang ayeuna abdi tos teu sakola ku kituna enggal abdi gara puguhkeun gara suhunkeun ka apa kali ka ibu sim percanten ibu kali apa moal naon-naon malihan mah rupina bakal bingah nu aya saha tukang nu teu bingah putrana aya nu miharep bakal ditikah ku jajakan nu micintana nu mawi apa kali ibu kadiekeun sering naroskeun ka abdi kadienakeun iraha kabogoh yanti teh kadieuna cenah kitu ibu mah geus teu sabara yang gara boga incu apa mah geus teu sabara yang gara ningali nyai cenah rendengan boga salaki engke ku apa bakal dipanggieunkeun imah engke ku ibu bakal disenangkeun da anak apa jeung ibu teh teu dua teu opat nganyai saurang teu dua teu tilu dan apa namanya kitu kang saur aranjeunna teh paromanyi yanti biar marahmai pinuku kasugemaan pinuku pangharepan endang para mitra sadaya mun boga anak hiji nyebutna teh paribasana teu dua teu tilu gitu para mitra teu dua teu opat teh teu dua teu lima teh tapi teu dua teu tilu jadi boga anak ngan hiji-hijina anak semate wayang anek semate wayang para mitra Jakarta anek semate wayang gitu aduh mana ngaso heula para mitra ngaso